warahmatullahi wabarakatuh. Pangdeui jeung abdi ayeuna bade macakeun warta. Kebakaran di Pasar Sukaramai. Kebakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau, Selasa sore 8 Desember 2019. Kejadian ieu nyieun panik sakabeh padagang tarekan nyalangkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios anjeun toko pedagang di lantai dasar. Petugas kebakaran dijieun kalang kabut meureungan seuneu nu kitu gedena lantaran bujeng ku haseup hideung ka sekitaran tempat kejadian. Pikeun mareuman seuneu petugas kebakaran ngusahakeun jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab kebakaran makna masih keneh ditaluntik ku Polresta Pekanbaru. Sakitu warta ti abdi Adi Purwana, penyekel teks Dede Reza, kameramen Muhammad Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.